di Sari-Sari. Nyata toko anu ngicalan kue-kue khas Sunda. Hayu ah, kurang kalebet. 너를 처음 바라본 순간 나도 모르게 숨이 하고 외쳐 네가 모르게 Eureka, 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 Eureka 너를 알아가고파 취한듯이 몽롱해 널 불러 네가 들리게 Eureka, 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 Eureka 넌 좀 달라 보여 눈에 시선이 와가는 걸 yeah, yeah, yeah. I think about you 벌써 내 머릿속에 들어와 내 눈에 아는 거를 간지러 상상을 하게 만들어 알러지 같아 익숙하지 않아 숨 쉬는 것마저 너를 처음 바라본 순간 나도 모르게 숨이 하고 외쳐 네가 모르게 Eureka, 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 Eureka 너를 알아가고파 취한듯이 몽롱해 널 불러 네가 들리게 Eureka, Eureka Nah, ayeuna abdi atos di Lebet Sari-Sari. Nah, di Sari-Sari teh loba pisan kue-kuena sapatos juga kieu. Nah, di Sari-Sari oge teu kadaharan Sunda wae anu diical di dieu teh. Aya Bika Ambon di Medan. Ya, ini dia. Kada loba jalmi sabab ieu teh poe Ahad. Jadi nah, iya nu pertama aya lupis. Lupis teh merupakan jajanan khas anu asalna di Jawa Barat khusus nama daerah Sunda. Lupis ieu teh dibuatna tina beras ketan sareng aya kuahna. Nah, kuahna teh dibuatna tina gula aren sareng keur toppingna ieu teh aya parutan kelapa. Hayu ah, urang nyobian heula ieu lupis. Hayu ah, urang nyobian. Rasana teh amis jeung kenyal-kenyal gitu. Teksturna teh sudah kelepon tapi beda. Nyalah lupis enak. Selanjutnya yaitu ada serabi kinca. Nah, serabi kinca mah geus parada hafal atunya. Kan nu ngabedakeun serabi kinca ti serabi nu lain teh nyaeta serabi kinca mah aya kuahna jeung kuahna teh ti gula aren. Jeung ieu teh serabi kinca mah aya rasana anu urang meser mah ieu rasa pandan. Nya. Sareng serabi kinca teh ieu mah khas pisan tina Jawa Barat. Khususnya daerah Sunda. Hayu kemudian deui. Hayu urang kemudian. Rasa pandanna teh karasa pisan. Jeung teksturna teh
mirip pisan jeung di ka Ambon, tapi ieu mah serabi kinca. Loh. Jeung amis pisan lah pokokna mah jeung gula aren perpaduan antara si serabi jeung gula aren teh mantap pisan. Selanjutnya arurang bade mam jajanan pasar. Di dieu aya Nagasari, Aya lemper, aya Aldi Agrem. nah hayu Kita gimana Cak rasana? Jadi ieu teh kue anu dibuat tina tepung beras, tepung sagu, jeung gula. Terus di sini aya pisang. Biasana pisang nu dipake teh pisang raja. Tuluy dibungkusan ku daun pisang. Cek cobaan. Gede lemper teh ketan yang biasa teh isina teh abon jeung ayam. Rasana teh enak pisan. Jadi Aldi Agrem teh bentuknya juga cincin peda si ieu teh bolong tengahna. Tuluy Aldi Agrem teh bahan-bahanna ngan tepung beas jeung gula beureum. Kumaha rasana ngeunah-ngeunah? Selanjutnya Arurang bade nyediain deui jajanan pasar. Ieu teh wajib ketan. nah ieu teh dibuatna tina beras ketan sareng gula aren. Nah terus aya kelapa anu dipotong letik-letik. Ya, namanya biar praktek. Yuk. Amis. Rasana teh siga dodol nya. Ngan teksturna Rada kenyal-kenyal. Iya, mirip jeung lupis anu tadi. Kan lupis mah lebih amis lah. teh ongol-ongol nyaeta makanan ringan anu bahan utamana ti tepung sagu jeung aren kering. Ayo orang sedia. Ayo, potong lah. Dia pertama kalina abdi nyobaan ongol-ongol. Abdi oke. Ayo. Kenyal pisan tiga jeli. Rasanya gimana? Rasana amis. Rasana teh juga cilung tapi ieu mah amis. Amis tah cilung tapi amis. Jeung aya parutan kalapana. Saguna teh karasa pisan. Pokona mah ieu kenyal pisan lah juga cilung. Amis pisan. Jadi onde-onde teh terbuat di tepung anu diisian ku bubuk kacang hijau. Kumaha rasana kan kue putri noong teh sajian tradisional kota khas Bandung. Di teh ada pisangnya, di sini ada pisang, ada ketan, ada sagu. Langsung ya, tanya. Nomor 8. Rasanya teh enak, manis pisan.
selanjutnya abdi bade nyobain kue putu ayu. Iya nu warna ungu rasana ketan, rasana loba aya nu koneng hijau. Jadi di luhurna teh aya apa enak. Iya, aya jajanan anu terakhir. Sisa 2. Anu pertama, anu kahiji ternyata ieu teh Surabi oncom. Anjeun geus arapal kan Surabi oncom mah ieu mah jajanan Sunda anu khas pisan jeung populer pisan lah. Ieu teh Surabi teh dijieuna tina beras ketan, tepung ketan, tepung terigu jeung aya oncom di luhurna. Ayo urang nyobian rek. Potong heula. Nya, potong heula. Oncomnya teh karasa pisan jeung rada pedes saeutik lah. Nah, ieu teh beda jeung Surabi sataasana lamun eta mah amis, ieu mah asin kuahna emang kering. Nah, selanjutnya iya ya combro. Combro teh merupakan gorengan khas di Sunda. Combro teh singkatan ti oncom di jero. Mun nu Surabi oncom mah oncomna aya di luhurna. Nu combro mah oncomnya aya di jero. Buka heula rek. Tingalikeun. Nah, tuh oncomna teh aya di jero. Kita dijieun ti parutan singkong nu dibentuk bulat siga kieu. Yuk urang cobian. Rada heuras ya. Ada keras. Tapi ngeunahnya rek. Ngeunah. Ieu jajanan anu paling ngeunah. Combro teh jajanan paling ngeunah di sadayana ucap urang mah. Soalnya nu lain teh amis. Nah, ieu asin gurih jeung Enak, pedes gitu. enak lah pokoknya combro paling recommended. Yeay. Jadi sakitu wae di Aurora. Nya pokoknya mah jajanan Bandung teh ngarenah pisan lah. Mantap. Cak. San cak. Enak kok. Enak bisa Enak. Lewat di Bandung. Jadi jajan teh tong ciki karituai tabab jajanan khas Sunda oge loba enak pisan. Pokona namanya sakitu wae ti Arurang pendak deui kapan-kapan kasini. Pokoknya tong hilap jajan kadi oge nya ibadah sponsorina nah we lah. Biasanya yuk sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. bakal mam jajanan Bade mam jajanan khas pas langsung nggak ngomong lagi. mau selanjutnya gitu langsung aja langsung ke Manda aja